Keur naon, Mang? Kur cicing we. Cicing wae atuh, Mang. Nah, kumaha mang we? Nah, urusan yang didinya. Ih, atuh ngopi-ngopi atuh, Mang. Eueuh kopina ge beak. Ah, si Amang mah. Rokok atuh. Eueuh sarua rokok beak. Kumaha sok dibentaan, Pan? Atuh minta kasih bibi duitna. Dia minta kasih bibi apa pun si bibi kumaha? Hese dipentar duitna. Sieun meureun Amang mah ku si bibi. Naon didinya? Lain sieun amang mah. Amang-amangan saukur bung pasea jeung si bibi. Kade beuh sieun. Tuh ngarasakeun sia mah. Engke gerata karasa lamun geus kawin kara karasa naon anu dirasa ku amang. Yang udut amang itu. Bi, saya duit kita ini ngelap Gila. Dah, aya 5.000 moh. Jika nama ka warung mananya? Ka warung meuli udud 3 batang malahnya. Hiji jang didinya, 2 jang amang. Bae da amang nu meulina nya. Ngetkeun, meuli udud 3 batang. Ya. Mun 3 bungkus atuh, Mang. Teu mah duitna sarmo ngan 5.000. Pangge mah nya teh sabungkus mah sabaraha. Nah, naon itu, Mang? Meuli rokok 3 batang. Ka warung. Kapong bensin moh. Nya tuh ka warung meuli rokok mah. Aneh-aneh wae. Cak, maaf, 3 batang. Rokok 3 batang. Ayeuna, Mang. Aduh, Gusti. Oke, bulan puasa. Ngolina. Soalnya tuh acan, Mang, bukan sama. Ayeuna. Oh, ayeuna. Ya tuh, Mang. Lah, rokok. Naon, Mang? Di kamar dunya. Ya. Iya. Nanti sandahar lapar meuli rokok 3 batang, Ya. Lah tempur lamun di warung aya kecap. Ya, meuli hiji. Di warung aya kecap mah hiji. Nah, kumaha? Meuli rokok 3 batang. Nah, Lamun di warung aya kecap mah hiji. bener pisan. Siap, Mang. Berangkat. Boga duit ujang udut lumayan 3 batang daripada eueuh sama sekali.